Budak saya tak beres tadi tincakan pelakan orang. Woi, mana? Udah ditincakan tak? Ye, kita mau ngalamin ya tak? Budak saya mana? Bang, stop bang. Woi, maling naon beri kamu? Atuh mamang naon beri urang? Ah iya malingnya, daun sampel. Maling urang mah menta mah. Menta ka saha maneh? Menta ka nu bogana. Saha nu bogana? Teu nyaho mang, mun nyaho mah urang menta. Kela. Mana ieu budak saya sih? Hah? Nya, mang budak ieu mah. Teh. Budak Mang Ayong, Mang. Oh, Mang Ayong. Arek naon atuh di dieu, Jang? Urang teh tersesat, Mang, teu nyaho jalan balik. Iya kemarin atas ulin di imah Uwa. Jadi ieu ge make baju anakna Uwa. Pas balik teu nyaho jalanna ka mana. Mamang nyaho Mang Ayong. Oh, aki-aki eta sanu teu nyaho di dieu mah Jang. Imah aki eta deket saha imah Mamang. Ayo tuh Mang antarkeun urang balik yuk. Boleh, yuk. Ayeuna. Urang teu nyaho imahna Mang. Ieu nempo aya daun sampel di dieu urang ala we teu nyaho Mamang. Woi, Mang. Iya alus, enggaknya iya di mana sih Mang? Di kebun Mamang tuh, udah ditincakan ya. Jukut kabeh ya. Jukut. Oh, Mamang merah jukut. Ya, untuk kambing. Oh, spesial. Untuk kambing. Ayo lupa tuh Mang. Carikan Mamang. Masieun namun nu batur teh carikan. Mamang. Wah, kualitas teh kan kurang terjaga tuh. Itu serangan mah. Oh, asrinya. Iya. Mang, mata ka mana Mang? Wah, tadi we tenan ya. Oh, tah Mang. Aduh. Mang. Ya, tuh. Tahu ya. Aduh. Mana bambu tadinya? Oh, di situ. Pernah jeung tungkat isuk-isuk we, sok resang dia yeuh. Tah anak Ayong geuh. Mantak mai ulin teh ka mana-mana harus ngomong ke orang tua karena ridho Allah terletak di pada ridho orang tua. Tah gitu. Jujur mana tersesat. Tadi ge neangan kusna geus mobil teh Ayong. Wah, untung teu ketembak langsung si Mamang. Jelas, udah sore nih, jam 5:30.